Coba ama si Ahmad wani-wani ngaruda paksa Neni pamajikan kuring. Cek eta lalaki bari leungeunna ti peperekat. Lamun seug aya Ahmad hareupeunana pasti geus ditampiling atau dibabu. Astagfirullah. Coba cara dia lah cara ka dia. Teras orang obrolkeun kumaha sareng iraha Ahmad nu mampah kitu teh. Ceuk Mama Kabul katempo ngagebeg. Nah mama teu percanten? Tanya salaki Neni. Sanes kitu jang. Apana nanaon ge kedah jelas heula. Urang teh teu kenging gurung gusuh. Komo ieu salah gede. Ceuk Mama Kabul leuleuy. Salaki Neni ngareret ka Neni, nitah manehna pikeun ngajelaskeun kumaha kajadian poe harita. Sim kuring kersa nyarita asal aya Kang Ahmadna. Cek Neni ketempo rada sieun. Mangga, kumaha urang geroan heula Ahmadna. Tapi omat ulah dikukumaha. Sacan jelas kumaha perkara nama. Cek Mama Kabul semu molotot ka salaki Neni. Nu maturan Neni jeung salakina pada nenangkeun salaki Neni. Mangga. Cek manehna bari dongkor rada jauh ti tepas. Sae. Amu geroan jang Ahmad. Pokna ka Ibu Suji. Ahmad nu memang keur ngadengengekeun di lawang, bijil rada sieun. Jelema nu maturan Neni pada molototan bari cing harewos. Lamun lain nempo Mama Kabul mah, cigana Ahmad geus beak digebugan. Neni tungkul jero tapi bari rutret ka Ahmad. Janten kumaha Nyai? Laras Nyai teh diruda paksa ku Jang Ahmad. Tanya Mama Kabul. Neni teu nemalan, kalah sumegruk ceurik.